Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Davina Suciatilia di kelas 11 MIPA 2. Jadi abdi bade macakeun warta nu judulna kagiatan Little Einstein di Semanja. Kagiatan Little Einstein dilaksanakeun ku mahasiswa Unpad dina kaping 10 Oktober 2022 nepi ka kaping 27 Januari 2023 di SMA Negeri Jatinangor. Sakumna siswa atau siswi SMA Negeri Jatinangor bisa berpartisipasi dina ieu kagiatan. Sarta anu paling dominan nyaeta anggota ekstrakurikuler atau kelompok ilmiah remaja. Itu Einstein tahun ieu ngagaduhan tema nyaeta Hunter 2022 sareng ngalaksanakeun kegiatan ngajieun poster ilmiah kalayan tema anu beda-beda. Nyieun poster ilmiah teh dibagi jadi sababaraha kelompok. Anggotana aya 6 urang atau leuwih. Dua kelompok dibimbing ku 2 urang mahasiswa Unpad. Kagiatan ieu bisa sangkan siswa atau siswi mika nyaho naon eta poster ilmiah, cara nyieunna, sarta bisa nepikeun naon-naon anu ditaliti ku pamirsa. Sekian warta ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.